Tip, Met, hang duit mung sia. Atuh hayang mang, sama jelema anu mengena duit. Oke. Iya duit, ku aing bakat dibikin ke sia. Mantep ya, Met. Ke heula. Tapi aing teh cuma-cuma. Aing boga tugas ning saria duaan. Tugas. Tugas naon, Mang? Gampang. Kumaha Met, gaskeun ulah. Gaskeun pel, ayo upahan soalna. Tapi bisi kenyawan doang Met teh. Gampang, banget urang ya. Turban pakai sarung, kos ninja-ninjaan teh ya. Nah, boleh Met ide sia. Langsung dikeun mang duitna. Gira bereskeun heula tugas siana, karak ku aing nyididikeun. Oke lah, hai pel. Ayo gaskeun lah. Des. Sia Wati, aya naon? Kieu Des. Wati hayang softtek. Oh, beraha hayangna? Babaraha elos Des, sadiberena be. Kok sadibereana sia neuk meuli apa lain Wati? Ngahutang Des. Eta sia ngahutang. Oh Des, Wati keur teu boga duit aing nama. Kudu karunya lah Des ka Wati. Soalna Wati keur emen Des. Teu betah teu make pembalut mah, bocor. Aya teu boga duit mah ulah make pembalut. Dilakban be Wati. Dilakban. Holah, aman dilakban ge mal bocor. Ih, ku parah sama Des, piraku dilakban. Hong sih kedeng. Nah, gitu ke Des. Tenang cepet. Teh, aya naon ieu teh? Ieu maling bek tok bek. Maling. Maling naon emang teh? Maling HP aing geus udah bek aing capek. Waduh, oh geus ya. Weh, maling. 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 Wih, Mang Santil ngemeh ta? Oh lah. Beunja hayang Mang. Nah, si sia hayang bae. Mau seubeung aing bantuan ku sia mah. Mang Santil nya pelit. Bodoh. Batu biasa. Ayo. Kadi kan piring tah. Embung. Medan sia. Sebodoh Mang Santil teh pelit, makana Mang rejengannya. Mau sia. Kadi kan piring tah. Bener ya? Oh. Geus teh. Kan kita terus ke kita. Mang. Kasubek, ngubur-ngubur saya tuh. Mana nyaho. Orang jelema gitu pakai sarung gitu. Oh sih. Mang, tadi si kunahan itu. Nyaho. Des, kunaon sia? Nah, aya budak tuh. Heh, Dil, Jo, Saria manggih si Subek ngudag-ngudag maling tuh. Budak-budak maling. Oh, si Subek keur ngudag nu maling HP aing. Tas ya, HP saya dipaling deh. Oh, yang tadi anu di uber-uber kok sobek eta maling. Tadi lewat dia berarti anu malingna. Oh, sih tadi lewat dia. Waduh. Tapi emang kami teu nyaho ge lamun eta anu di uber-uber kok sobek eta maling, makana kami cicing bae ge. Tolongan aing atuh Dil, Jo. Kumaha carana supaya HP aing balik deui. Aing teu boga HP magalau he, teu bisa Facebookan. Teangan ge nu malingna, sugan be beunang. Imbung lah banyu mah sieun teh. Ih, sia mah. Kek kuing lupahan 50.000 hewang. Lu bener ya? Asal HP aing kudu balik deui ka aing. Oke. Daskeun jauh lasieun, aing bala tukang gelut. Oke, Mang, kayak gitu mah bener siap. Deal nya, kami diupah 50.000 hewang. Deal. Deal.
Waduh, asup ke jero kebun sih. Sin amat aing. Lamun asup ke jero kebun mah. Bisi dipaehan di jero kebun doang aing kudu malingna. Dil, Jo, senek newak nu maling doang ge, kudu heboh gitu sih. Kabur-kabur ka jauh meureun nu malingna. Ih, tadi si mah on he. Kami lamun teu persiapan kieu heula mah, engke gelutna bisi eleh ku malingna. Nyaho, kudu antisipasi des. Di sini teh maling mau senjata tajam naon. Heh, aing mah. Heh, tas sobek tuh. Teh, kok aya di dia sih? Malah teu milu nguber malingna. Capek aing nguber-nguberna. Jumana malingna bek teu beunang tah? Ento, malingna lompat ke kebon pogo. Ka kebon. Oh, Ju kunaon henteu terus diudag ge ku sia. sieun lah teh orang sorangan bae mah bisa dihajar ku malingna. Mana duaan pan itu mah. Oh sih. Oh enggak, tenang bedes. Urusan malingna, urusan kami duaan. Kayak ditewak ku kami malingna. Hah, geura ditu ge? Saudara Subek, eta maling lompat ka mana? Ka kebon Mang Salim. Oke. Oh enggak Jo, ai kurang tewak eta maling. Eta maling pasti nyuput di kebon kene. Siap, Mang. Kayak kurang ngeri ku sama malingna. Pasti. Des, ulah poho. Upah aing 50.000 hewang. Oh, asal mah HP aing balik dewe ka aing. Oke, siap beraksi kita Jo. Gaskeun, Mang. Pokoknya teh Desi ka Sobek ulah ka mana nya tangguan Ima Benjo. Bisa anu ngagotong. Medan piraku imaen ngogotong benjo, benjo. Mang. Siap. Geraan dah. Teh, Naon sia? orang kan tuan duaan wae di dieu teh. Terus dek naon sia? Teu jelas sia. Geus tah ngobrol teh jeung bangku. Kok malah mabur sih teh? Piraku orang ngobrol jeung bangku kos nu edan. Teh, tungguan teh. Met, geus keluar yuk, ulah nyumput bae, geus aman meureun. Si Subek teh neangan yeuh. Ayo. Ayo. Lunan apa lunan? Oh, geus kira-kira. Asup ke kebon. Iya, Mang berarti malingna. Oh Jo, tapi orang kudu hati-hati asupna Jo. Orang kudu sigap. Di sini teh maling geus siap-siap nanggon urang. Oke, Mang. Ayo asup. Met. Ai si Sanil jeung si Benjo sih. Nyebut Pel. Woi maling, keluar sia ulah nyuput bae. Nyaho, keluar coba. Balikeun tah HP teh Desi. Oh, budak dengan urang Pel. Dek naon si eta budak ikut campur bae. Geus cicing heula urang di dieu. Bisina kanyawan ke urang. Ju bebeja ka teh Desi bawa urang nu meuli HP-na. Oh sih. Mana, Mang? Woi, keluar saria maling. Lamun sia kena di kebun ieu mah, ulah nyumput bae. Oh, lamun sia emang eueuh di dieu, coba atuh bere petunjuk ke kami supaya kami ulah nangan deui. Geus Pel, nembongan bae hayu, tapi ulah sampai kanyawan lamun di urang. Oke, Met. Cek lieu, jeung jaga-jaga. Siap, Met. Tos sia. Mang, kumaha yeuh? Santai Jo, santai. Ulah panik. Woi, saria nu maling HP teh Desi nya. Tadi kan HP teh Desi tah. Beneran ku sia mau dibalikeun. Waduh Jo, kumaha yeuh mau dibalikeun? Ngomong nu maling, please lah, kadeukeun HP teh Desina. Lamun teu dibikeun, engke ku Mang Sandil dihajar maneh. Waduh, Malik, Bang. Jo kumaha yeuh? Atuh lawan lah ku Mang Sandil. Bejo mah sieun. Lawan lah kurang duaan.
kagok orang skema jo, gelutkeun bae. Paeh-paeh lang skema, kagok. Tapi mang, mana mah curangan, pakai kayu, sedangkan orang pakai sapu. Oh sih. Oh geus jo. Aing siap-siap heula. Sage siap-siap. Ayo, orang siap-siap. Oke mang. Hitungan katilu nya, kurang serangnya. Oke. 1, 2, 3. Ajar jo, lawan pusing geus balik. Woi Mas Andil. Mas Andil on lah, pengen malah diparagun kieu. Aduh. Aduh, ampun, woi Mas Andil. Ampun, Mama Ali, ampun. Aduh. Aduh, Mas. Aduh. Mas Andil. Aduh, on biasa lah. Mas Andil. Ayang Desi. Yang ayang bae sia dikuncir sekali kang bibir sia tah. Pasti dikuncir. Lagian gak eta bibir nyebut uyang ayang bae kata Desi, lah mosret bae. Nah, itu subek aing-aing. Emang neka mana gitu ya, Des? Aing nangan nu maling HP aing. Hah? HP saya nu maling. Heeh. Waduh, ju ka mana eta mangna kuari? Tanya teuin, cenah cek si Subek kabur ka kebon nu malingna. Ai. Honggos, Des. Tenang, masalah HP Mas ya ulah galau. Kek waing dibelikeun anu anyar. Alah ngomong naon sia, lagana nek mulikeun HP segala ka aing. Ih, Des, serius, kuari keneh sia waing dibelikeun HP anyar, oke? Kayana serius teh Mang Dada ini kembalikan HP kata Desi. Moal mungkin bek, dek naon coba teu puguh-puguh mulikeun HP ka aing. Atuh kan Teh Desi nyawa sorangan, Mang Dada ibogoh jasa kata Desi. Bisa jadi beneran dibelikan. Aduh, kumaha eta nasib alo aingnya. Paeh moal eta si Benjo digebugan ku maling. Duh, mana cocokan yang hiji-hijina. Aduh, Jo. Ampura Jonya. Hai, Mas Anil. Ayo sia, Jo. Saya selamat, Jo. Alhamdulillah. Jo, saya selamat, Jo. Alhamdulillah. Mang Sadil parah Benjo malah diparapun pan ka maling. Sorry, Jo. Tadi aing hilap. Hilap. Untung Benjo tadi kukumahakeun ku Mamang maling, cuma didupak dong jebul Benjo. Dasar Mamang on. Geus lah. Nu penting mah saya tadi dikukumakeun be ku maling, Jo. Saya selamat. Aing mah taksi di jasa, Jo, lamun saya sampai dikukumakeun ku maling. Mata sedih cenah, tapi tega marapkeun Benjo ke maling. Geus, aing minta maafnya. Benjo kecewa tahu. Kecewa. Ini jauh. Damai ya, Jo. Damai, Jo. Bong, Jo, damai, Jo. bong. Damai. Benjo enggak segampang itu ya. Gak gitu, Jing, Jo. Kan orang dulur, Jo. Jo. Mang, Wah, aing ditangguhan ti tata di karak nongol ceria. Pugu kami diubar-ubar si Subek, terus kami nyumput di kebon. Oh, geus nyaos ya aing ge. Terus kami geus di kebon, kala aya si Benjo jeung si Sandil dengan kami. Oh, tah. Oh, Mang. Jus ya kenyahoan teh ke barudak si anu maling HP si Desina. ento mang pokona mah aman. Keren. Gimana HP si Desina? Ya, Nah, mantap ya. anggeus mana upah kami na? Oke. Yo upah saria duaannya karena sia geus ngajalankeun tugas nu bener. Nuhun mang. Oke, siap. Tapi Mang, kami titahan maling HP Teh Desi. Emang di naon kitu, Mang? Iya HP si Desi ku aing dek ditukar tambah jeung HP nu anyar. Iya strategi aing dak. Engke HP nu anyar dibikin ku aing ka si Desi. Oh, urang nyaho. Jadi kayak seolah Mang Dada teh melikeun HP teh si HP anyar gitu. Nah gitu Met. Kuari kan si Desi pasti kesedih. Terus aing datang mau HP anyar. Ku aing dibikin ya HP anyar. Otomatis hati si Desi kesentuh ku aing. Cakep mang, luar biasa. Oh, Mang, jenius. Atuh aing teh ya. Lalaki mah dak lamun hayang ka awewe kudu boga 1000 cara. Keren banget.
Geus ge, paling minta maaf kasih ya. Kesel banget pugu benjo ke Mang Sandil. Bisa-bisa Mang Sandil setega itu marupkeun benjo ke maling. Geus jauh udah dibahas deui kan minta maaf. Heh, Sandil, Benjo, kok Sarya di dari ieu sih? Ampura Des. Kami tuh bisa nengok malingna. Aduh, aing mah. Masih Dil, laga bengges make jas hujan, mau sapu lemah. Mah gebek, malingna curang mau kayu sedangkan yang si Benjo mau sapu doang. Mantak lah kamu. Yes. Naon? Aing boga sesuatu untukmu. Boga naon? Tara, HP baru buat Neng Desi. Serius jeung aing ya? Hola, pira aku di si Subek tayang amat aing. Hongges nuhun. Sama-sama. Tapi Des, aing kan geus meulikeun HP anyar kasih ya. Terus? Pira aku sia masih kena nerima cinta aing. Embung. Kumbung bae sia mah, padahal aing geus meulikeun HP anyar kasih ya. Nyaho teh Desi, teu karunya itu ka Mang Daday. Met, padahal mah anjing Teh Desi geus nyaho anu maling HP Teh Desi teh sararia duaan di titah Mang Daday tah. Ulah asal dulu sih orang Nyaho sia. Aing jeung si Subek geus ngadenge tadi obrolan Sarya di dari itu tuh. Santai. Ya, upah sia duaan karena sia geus berhasil maling HP si Desi. Nuhun Mang. Siap. Tapi Mang, emang kami tita maling HP Teh Desi emang jeung naon kitu? HP si Desi ku aing nek ditukar tambah dak nu anyar. Iya strategi aing dak. HP nu anyar ku aing kayak dibikin ke si Desi. Oh, urang nyaho. Jadi ke seolah Mang Daday teh meulikeun Teh Desi HP anyar gitu. Nah, bener, Met. Neuk ngeles kumaha deh Sarya ha? Hampura, Des. Hampura. Oh, jadi anu tadi di kebun sia eta, Met. Kodil. Parah sia, Met. Untung besok itu dikukumahakeun. Lamun enggeus ngamuk matak moal katahanan ku sia, Met. Bacot. Hongges dai. Tapi nanuhun nya ieu HP-na, lumayan HP aing diganti kudu anyar. Oh, Des, tapi sia daeknya jadi kabogo aing. Nah we. Des. Imah gagal maning son. Pestak. Tadi kan balikan duit aing deh. Nah, Mang embung heh. Nah, rugi aing. Kabur. Lepok wis ya ta. Teuing so asik. Jo, lo marah bae Jo.